hiji di mana musibah dibikeun ke alam dunya teh lantaran awewe leungit kae kaerana kasalaki ngalau. Satu pertanyaan, ece ka dieu jeung caroge teu? Bawartos teu? Bawartos. Tapi teu diajak teu? Ini gaya urang dieu ngantuk. Apalagi hees mah hees we atuh. Alhamdulillah si mak sing asup surga mah amin ya robbal nggak gitu mak sebut sadayana nah si kuring nanyakeun jeung salaki teu henteu bu lamun sakali-kali ngajak teh jeung salah babareng pangaos aujang na teu daekeun salakina ge lamun ece salaki teu daekeun ece sing geto mere sumanget atuh lain ngaji mere eta mah bapana terang ngaji ke dibere sungsung lain ngaji atuh mah gantel sok mah lamun salaki teu daek wae ngaji hese mata anterkeun salaki cina nyantri astagfirullah cina nyantri nyandung hiji geus bagung mau dua teu daek wae cina salaki teh mata neangan salaki teh anu gede kanya astagfirullahaladzim itu panggilan gede kanya itu astagfirullah anu gede kanya mata lamun ece hayang boga salaki genah mah tumanina babarang anjeun salaki teh ngan salaki anu lemah lembut itu lempeng iya hayang ece boga salaki lempeng sarua jeung tiang ieu tuh Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-awwal qabla al-kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Wal awal wal akhir wal zahir ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la madluba la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wajir min ahli ya badawi alim ya badawi alim ya badawi alim. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil karimah a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala aidan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayah humana wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sayati jamanun ala ummati la islama illa ismuh wala qur'ana illa rasmuh wala salata illa bina'uh. Alhamdulillah hadratul kiram wal muhtaram, para kesepuhan sesepuh lebih kasepuh wabil khusus guru-guru jisim kuring nu sami-sami rawuh hadir, para asatid wal asatidah ulama hukama juama anu hempak marbayak sangentek dengtek papak sarua dina ieu patempatan. Mudah-mudahan sepuh urang sadayana guru-guru urang sadayana sing dipaparinan panjang yuswa sehat tur barokah ya robbal. Wabil khusus kolat-kolat jisim kuring ingkang kesepuhan guru-guru jisim kuring nu tiasa diwincik hiji-hiji diulang saurang-saurang, mudah-mudahan sing dipaparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus deui aparatur desa, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT na nu sami-sami rawuh hadir hempak marbayak sadina ieu patempatan, mudah-mudahan sing dijadikan pamimpin-pamimpin anu amanah ya robbal. Lalai saja tunduk tiris sarua. Alhamdulillah hadratul kiram wal muhtaram, para kasepuhan kolot-kolot jisim kuring ibu bapak sadayana urang dieu nu sami-sami hempak marbayaksa ngiring rawuh hadir, mudah-mudahan ibu sadayana sing dipaparinan kesehatan, sing barokah, sing loba duit, sing jembar hate, sing boga tanah kadituna indit ka Mekah ya robbal. Wabil khusus deui ka grup rohban jisim kuring DP hormat nurut zaman, nu mudah-mudahan marantenanana sing dipaparinan kaberkahan. Oke teh hilap Bapak sound system nu ku jisim kuring DP hormat, mudah-mudahan Bapak sound system sing panjang yuswa ieu masa AJS nya urang cileutik. Mudah-mudahan ibu sadayana Bapak sound system, mudah-mudahan operator sound system sing panjang yuswa, sing barokah, sing sehat, sing loba duit. Soalnya sound system mah indit panggeulana balik pang paneurina, bari pagawean lagi paling ikhlas. Indit panggeulana balik pang pane, bari rokok ge sok paneuri. Atuh Kang rokona. Oh, tos. Oh acan. Oh atuh. Alhamdulillah hadratul kiram wal muhtaram, para kasepuhan sesepuh lebih kasepuh wabil khusus Bapak Kades yang jisim kuring lebih hormat kum sadayana desa Mekarsari, mudah-mudahan sing ngajadikeun baldatun thayyibatun warabun ghafur amin ya robbal. Baca daramang Bapak daramang Alhamdulillah. Bapak nama uahnya nggak biasa Bapak masuk nyara rumput. Alhamdulillah ampun para lunatus gunung pelias karatas alas inggis bisi nembrak lung kawinda sugening puji nu jadi pamatri ati eta tetep kawan Allah Rabbul Ijati, puja nu jadi pangias rasa eta tetep kawan Allah Azza wa Jalla. Teh hilap rasa syukur urang saekeun kedat Allah Rabbul Ghafur urang ini tiswanci nu mustarin yang mangsa dulu kina takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Urang sadayana tiasa dimumpulung patepung lawung pabrok jongkok bengkung ngariung bongkok ngaronyok keungkeung ngalet ngebandalet ngembat-ngembat catang pindang jauh dijujuk anggang-anggang diteang sejak ka tempatan nyucuk kamu panemu ngalapang abisa nu mudah-mudahan sing ngajadikeun wasilah sabab biara ceng-celengan amal saleh urang sadayana bari situkeurkeun kana ridana Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal. Salawat wa salamna ka ulujengan kajunjunan urang sadayana pamuga tetep dikucurkeun dikocorkeun dikecerkeun oge pakabede alam kajunjunan urang sadayana yani habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina ka para sahabat ka para atba'ut tabi'in ka para duriyah-duriyahna katut ka urang sadayana salku umat dugi ka yaumil kiamah kangge syafaat mantena amin ya robbal. Alhamdulillah waktosna teh dugi ka tabuh 12 berarti saya cekap cek ece punten taroskeun Bapak sound system pamilangkung di tabuh 12 nambihan deui judulna teh ngalem Ustad ge sarua. Alhamdulillah sepuh sadayana ampun paralun ayu urang sasarengan di dia ngancik ngacek becek dengan diri urang sewang-sewangan jati diri sukmaraga kuring kurung jasmani jeung rohanina baris ngaronjatkeun diri eling ka Allah Subhanahu wa taala. Lebar cek kikieuan teh Bapak Kades teh make duit, sound system make rohban make tenda nyewa tanah. Oh
lalawuh ge make ece oge beureun di dia dibagi dibagi ada udunan ge henteu atuh pincu hayang udunan teu poe gelo matak mah sepuh sadayana ayana momentum dina raraga pemerintah desa Mekarsari Kecamatan Sukasari Kabupaten titik Sumedang gebiar PHBN dan PHBI dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke strip 78 dan menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun hiji 4 genep Hijriah Curak 2 terus melaju untuk Indonesia maju. Diriung mumpulungkeun urang di dieu teh raraga pangao. Nah, urang ngaos cenah. Seueur ajengan, seueur kiai, seueur guru-guru jisim kuring arek ngaji jampul dipanggul mantek dikelek alfiah geus luareun sirah. Ieu mah urang ngaos we. Nah, bet ngaos ujangna beda ngaos jeung ngaji. Aing ngaos mah urang maca, ari ngaji mah cek bahasa kolot. Ngaji nu ngarti, maca nu kaharti, nyarita nu nyata. Ngaji kana diri udar kana rasa, ngaji alam ka rasa tu rasana. Diuk nangtung lempang cicing sarek nyaring ngateling kanu kawasa ngaji ngaranna. Naon cenah? Hah? Diuk nangtung ngaran-ngaran ngaji mah ngaji nu ngarti, maca nu kaharti, nyarita nu nyata. Ngaji kana diri, ngudar kana rasa, ngaji alam ka rasa tu rasana. Diuk nangtung lempang cicing sarek nyaring ngateling kanu kawasa ngaji ngaranna. Naon cenah? Nah, eta ngaji. Nah, cenah ujang beda ngaji jeung ngaos beda mah. Aing ngaji mah sabadana ngaos, sabab loba nu ngaos dina rotinan, loba nu ngaos calingna dina patempatan rotinan, tapi balik ngaos ngomongkeun nu teu ngaji. Aya nu kitu? Ojo eta teh. Mata urang ngaos heula geus ngaos urang ngaji ngaos mah meunang ngaji mah meunang ngaos kurang hijikeun antara eusi jeung pangartina jauh kana siki jeung mata falangna mah minimal eusina ce semangat keneh teu wios sholawatan wios atos nyawerna acan nah kurang sholawatan lah cek kurang buka ku sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا سادة يا جماعة بقيت على إجابات يا سادتي سار المدينة صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين sareng kula mariungkeun kula wargana solekeun darajatna di sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in urusana dilancarkeun dirupna mugi berkahkeun kana sae dicakakeun kana sallallahu wasallam
di dieu kieu ayeuna urang tapak damel Gusti keur ngariung mung pulung sejak tasakuran 17 Agustus tahun 1840 ulang tahun hari kelahiran bangsa Indonesia anu ke-70. Alhamdulillah. Mak sepuh sadayana satu pertanyaan, geus merdeka atos merdeka namangan diri can merdeka masih keneh bingung isuk teboga be sieun teda sieun teboga du nu kitu merdeka moal meureun sebut merdeka poe Rebo jeung poe Salasa ngarariung di RW naon aremo ece aya di dieu nu kitu pan kitu geuningan lamun teu di ACC limaan moal di ACC janji nasabah aya di dia gitu. Nah cenah ece urang hayang merdeka teh da geuning urang masih keneh loba kabingung kamelang karingeran kasusah kahari ben ece mengpeung urang dina ungi nu ayeuna da jisim kuring mah biasa lamun ngaji teh siap naon hiji akang siap kopi pahit nu kaduana buru beureum buru bodas nu katiluna parupuyan. Nah Ustaz cenah make aya parupuyan hiji kopi pahit Pak cek kolot mah dina waktu susukuh sasajen silih ajenan mana kopi pahit ieu silip sindir simbol siloka kolot baheula sabab urang manusia ngancik dina kesikna silip nincak dina sagala siloka. Nah kopi pahit sing pahit daging pahang tulang siapkeun jiwa raga urang dina ieu patempatan sabab keur ngaji masok lo baju jurang pidosaeun curi atau kunti kabeh ieu sajabah loba jurang pidosaeun dina pengajian mah apa lobaran ranjau pidorakaeun lana kun bae randa-randa ge ngeureuyeun ngaji astagfirullah munah aya randa ngeureuyeun ngaji ece matak babarengan ayo urang ancek-pancek jeung ngajejekeun sebab keur ngaji manu hadir dina ngaji lain manusia unggul setan ngilu cek dinu ngaji mah bisa katinggal jeung katawis Pak lila teuing ngaji culang lila teuing ngaji lumpat kana tuur punten ece cangkeul tuurna kuat lumpat kana bujur butak kitab ka panas ece aya nu kitu kuat keneh bujurna aja punten lupat pan kana leungeun noer nu gigireun aja geus mayar acan ta setan alladzi yuwaswisu fi sudur matak di dia kieu ayeuna urang sadayana urang ancegeun mana kopi pahit sing pahit daging pahang tulang siapkeun jiwa raga urang sabab geus loba jurik nyiliri setan milu mija asup ka negara-negara Islam make kedok-kedok Islam pakaian-pakaian Islam tur pernah rampok-rampok Islam. Dua, di mana aya bur beureum bur bodas cih ai bur beureum jeung bur bodas dina pisin dipisahkeun digalaukeun nah teu digalaukeun hiji simbol ti kolot urang baheula sing bisa misahkeun beureum nafsu nu aya dina diri urang jeung bodas bebersihna susucina dina hate urang ulah dicampur adukeun ngaji keur bersih ulah dicampur adukeun dina ieu patepatan mikiran katingali ece le ngaji mah ngaji tapi katingalina loba ulang-ulang sabab erek ini ka dieu nah ge aya nu nanya lagi katingali ngomong nu nagi mah loba ulang halo Bapak aja punten nanya sorana kieu yuk beakeun kemarin tina grek dia di Cipuraleng ayeuna ka dieu isu balik deui ka Gandok malam Salasa ka Majalaya di imah kardus can dibukaan pabalata kardus matak ngaji mah moalila singkat padat manfaat balik mawa amal ibadah amplop
karek wawuh geus fitnah gitu Pak leuwih karek kakara ka dieu karek wawuh geus fitnah sakali deui aja fitnah wing turun ceuk alhamdulillah mata kayu urang babarengannya ceuk mana sing bisa misahkeun antara bodas jeung beureumna tinggali bendera merah putih ulah dicampur adukeun ceuk ulah digalokeun beureumnya nafsu bodasnya suci na diri urang ulah sok dibabawa keur ngaji kadang-kadang noel nu gigireun ngomongkeun nu gigireun tadi keur sholawatan komo di para rotinan gitu Mbak rotinan sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ulah di dinya saya cetak dan salaman ala sayyidina Muhammadin apa teh si eta kamari aya nu kitu aya pagadagan aja mata ulah dicampur adukeun anceg panceg cek aja cekeun diri urang dua nu katilu aya parupuyan naon aya parupuyan jero parupuyan teh hiji arang dua seuneu tilu ruha opat haseup hiji arang warnana haseup ruha beureum seuneu koneng hideung beureum bodas koneng geus aya dina awak urang di wadahan dina naon dina eta patempatan dina awak urang warugaan ieu ngan di mana eta parupuyan asupan menyan seungit teu di mana manusia geus bisa ngajikeun opat warna nu aya dina dirina manusia bakal seungit payuneun Allah jeung seungit payuneun manusia insya kartos bu kartos nggak bisa tuh kartos Pak alhamdulillah kemana we ngaji mah Pak ada bohongan tadi kita ngaji cek uing ngaji mah teu bisa di mana dia aja nganungkul kiai ungkul anggap we mah ucing keur ngegel hareupeun mau atuh abi ucing ibu mau jadi teu era ucing akhirnya we cek ucing cek mau wow leuwih gede keneh sora mau mata kamana we ngaji mah nya nu penting bisa sedekah astagfirullahaladzim sedekah ke ceuk juri ya alhamdulillah tak kitu mah sepuh sadayana yuk urang pancekeun teh urang sabab urang loba kabingung kebelang karirang kasu 17 Agustus tahun 45 itulah hari merdeka hari lahirnya bangsa Indonesia Gete Indonesia merdeka gini apa neng bisi indung urang teu apaleun ayeuna mah geus pabeulit jeung wadah beas mata pohode 17 Agustus aja di domisili urang kemerdekaan tutunggul anu rentul di luhur kubur teh lain naon hiji ciri para pejuang geus merjuangkeun bangsa Indo bahkan urang ayeuna baheula mah masjid teh pinuh dijagaan ku Walanda ayeuna teu dijagaan ku Walanda masjid kosong leres ceuk mata pantes melor Yahudi anu asup ka negara-negara Islam make kedok-kedok Islam soal Eyang Sarip Hidayatullah Syekh Sunan Gunung Jati putuna Eyang Prabu Siliwangi putra Tinyimas Rara Santang ramana Eyang Sultan Hasanuddin Banten jeung Syekh Sultan Maulana Yusuf Eyang Sarip Hidayatullah nyangemkeun di alam dunia diberi musibah ku Allah lantaran urang-urang keneh sajeuna urang-urang ke jadi lieur teh kusaha gara-gara saha nganjuk teh lieur dabongan saha bongan ngan nu lieur saha nu dipaseaan saha nya urang salaki nu lieur panceuk ada kieu teu pan pagawean istri mah Pak nu ruang riung saha
sama istri anu sok loba di pengajian, anu sok ngomongkeun batur, anu sok nganyuk tara bisa ke salaki di neraka oge. Sabab urang awewe mah kabeh ge dina awak urang awewe tinggal punten ieu naon indung ari indung awe lalaki awewe mah lumpat ka luhur bitis ari ibi awe lalaki awewe lumpat ka luhur ari ibu awe lalaki lumpat ka dieu awe lalaki lumpat ka dieu biwir ibi awe lalaki lumpat ka dieu ceuli awe lalaki lumpat ka dieu kana buuk awe lalaki lumpat kana gegeuleuh cileuh ari enci awe lalaki ustad ini tuluy awewe mana lalakina hiji awe lalaki mah geuleuh korong ari engko aing ko awe lalaki korong dahareun oge loba nama awe cilok cireng bugis bakso eueuh lalaki beres bu maka alhamdulillah paling terkuat di domisili ku awewe mah paling kuat cek. Orang terkuat di dunia adalah perempuan. Kenapa? Karena seorang perempuan mawa gunung dua di bawah kamu mana kuatan lalaki mah no puyuh ge make nanggung make rancatan. Mata wanita orang terkuat di dunia adalah perempuan. Mata kabeh ge kewajiban mah jang pamain salaki. Sok dawe mah terkuat, kewajiban kabeh ge jang salah. Nyeuseum bagian salah. Bawadah, ngepel, nyanggu, ngasuh budak, ngala duit, beres, siap, setuju, erek didikan ke salaki, isuk babikeun ke salaki. Setuju cek? Setuju dibikin ke salaki? Melotot siapa? Hari awewe gadak naon? Dua mah awewe mah hiji ngawedak, dua ngadangka. Ya datang kopi. Udah wis pak. Selalu batu cainya. Kaji sim kuring mah ngawas je kumaha cai beak beres ngaji. Bayangkeun ku aja 3 gelas. Mata kuing mah je ti kamari tadi terus ayeuna ka dieu cai deui aja balik ki ieu teh. Atuh urang teh bisa-bisa kieu ngaji aduh akuarium lain cek mainan penting bahagia alhamdulillah tak gitu mah sepuh sadayana awewe mah dua apa hiji ngawedak dua cak gitu nah hiji ngawedak yang salaki ke cek kade nitip lain jang ojek ngawedak erek ini poli ngawedak lah aya nu gitu aya jeung salaki luna lene wah udang sareng bau kesang bau hangsur bau jengkol hare we jeung salaki mah mata loba nurun tag rumah tangga gara-gara jengkel ku aja jengkol segala dia jengkel ku aja mata pula pijengkeun salaki mana masuk ku sadayana nu kaduana kawajiban awe mengadangkang mata lamun salaki balik ti kebon balik ngalabako urang salaki datang ka imah urang sing getol ngadangukeun salaki lamun ngomong angkat da sieun atuh kecil balik ti kebon balik ti sawah mawa parang mawa pacul assalamualaikum baca geus kieu kumaha cik salaki da ku kulutus balik deui sia anjir beirit sawah ulah waka kotor pikiranana ngadangkak di dinya teh sing pasrah sumrah kanu janten caroge nyai cek salaki teh nyeuseuh mangga nyai kumaha wadah mangga nyai ngepel
berarti dibalikkan di kesaha hore lalaki udah wing lalaki maunya kabel awewe alhamdulillah terus ke udah acan je pernah sepuh sadayana mata kayu ngariung mumpulung dina ieu patempatan ancek pancek dijekeun urang meling memperingati hari lahir bangsa Indonesia atas perjuangan para pahlawan, perjuangan para aulia Allah. Mana sih erana diri urang mah ayeuna babari tuang tinggal tuang, ka pasar tinggal ka pasar, balanja tinggal balanja. Coba kolot-kolot urang baheula. Rek tuang hese. Rek naon ceuk salat teh. Ayeuna mah babari salat tapi masjid lenglang. Laras Batak pantes Surah Eyang Sarif Hidayatullah saya Sunan Gunung Jati dikatakan ya alam dunia tuluy diberi musibah ku Allah nepi ka ayeuna teu eureun-eureunna ceuk hiji di mana cenah di alam dunia awewe geus leungit ka erana naon cenah bantuan halo coba bantuan tuh cuk ieu sorana geus eueuhan ya teh geus ka mana-mana cuk ayeuna ka dieu itu kekurangan suhu semangat ya susu itu hayang susu nu ngajorok lagi geus kolot susu nu kolot sabab susu kolot mah beramal geuja itu beracun anak geuja pae itu astagfirullah baladi aing meuki beuting teh moal bener itu alhamdulillah nah sepuh sadayana di mana awewe leungit ka erana Surah Yang Sarif Hidayatullah di alam dunia diberi musibah ku Allah loba piomongeun picacapekeun pirundeteun sabab alam dunia digempur ku Allah musibah lantaran urang-urang ke hiji cirina Surah Yang Sarif Hidayatullah di mana awewe leungit ka erana naon cenah awewe leungit ka era baca eraan teu hah hah eraan atau ngerakeun kapan mimiti rek teh leungit ka era kumaha tombol ning luareun imah di jero imah jeung salaki loba keneh setak sengor osok ngabaeudan ka salaki osok ayeuna salaki teu boga duit osok teh medun salaki balik gawe osok nyeun piomongeun leungit ka era baheula mah neng ece baheula mah anyar keneh rumah tangga jeung salaki teh pageye-geye dume salaki teh siga kasih mandraguna sia Fredi Batu 7 dipuji pamajikanana ku salakina kabetrik ati kabentang rasa kapana asmara nyatana hiji wanojan alus lauh hadetang tung alus kajarikeun edan alus kajari takdirna mana salaki pamajikanana dipuji ojo baheula ka salaki muji nyanyi pan ojo baheula keur loba duit salaki urang pada nyanyi dia nyanyikan ulah kia nyanyi nanti baheula salaki urang aku siap jadi milikmu siapkan kau jadi imamku malah aku anyar kene kasalaki loba kene duit cok ini aja pesalaki nyi ayo orang sholat berjamaah joreh heula beres aja tembong geus lila 1 tahun 2 tahun 3 tahun rumah tangga jeung salaki borebah robah deui nyanyina teh kubari nyeusuhan kieu nyanyina kubari nyeusuhan pan lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta oh dikuat-kuat itu bukan duit gitu aya nu kitu aya ayeuna leungit ka erana kasalaki sentak seng kasalaki haok kolot punten nah beuti sebutkeun leungit ka erana di sosial media loba awe loba lalaki awe di pasar nu ngomongkeun sok ngobrol ngagosip di warung osok aja ngagosip eureun ceuk nepi ka ayeuna mah
sabab loba kejadian loba nu maot bari ngagoler ngagosip aing mah loba nu maot bari ngagoler gosip madak mah sepuh sadayana nah cirina Surayang Sarif Hidayatullah ya alam dunya diberi musibah Allah panepi ka kiwari ceuk loba musibah nu gawe di PH ayeuna nyebutkeun merdeka pun teu ece diranca ekek bahkan diranca ekek nu tadina tanahna loba sawahna loba ayeuna diganti ku gedung-gedung nyatana pabrik leres urang mana nu bogana jin kore indi jeung nu bogana urang ranca ekekna nu bogana urang cileunyiingna nu bogana urang bojongkonengna jadi babu kudu mayar nyocok 20 juta padahal tanah sah tadina mata punten Pak lagu dina Indonesia dina lagu Indonesia bahan renunganeun ku lihat ibu pertiwi so. Astagfirullah bantuan itu kecil baikkan ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah air Mas Intan yang lagu bahasa eta zaman perjuangan bahkan terjadi sekarang orang Indonesia bahkan ibu pertiwi teh kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati air matanya berlinang cerik ningali Indonesia ayeuna biar radu celik ningali dulur jeung dulur teu akur tatangga jeung tatangga tarapatanya kiai jeung kiai silih benci ustad jeung ustad silih cacat ajengan silih ejekan sabab dilagukeun ku budak TK kumaha lagu budak TK balonku ada sok bantuan balonku ada rupa-rupa hijau kuning merah muda tuluikeun atuh meletus balon ieu lagu TK ceuk lagu budak kurang anu paut balonku ada 5 coba kita buktikan sekarang balonku ada 5 lu nyakel 5 bahkan lamun negara cicing dina Pancasila sabaraha Pancasila hari Islam sadat salat zakat puasa munggah lihat Pancasila 1 2 3 4 5 lihat 5 nu dicekel Pak Bu 5 dina Pancasila na 5 dina rukun Islam na balonku ada 5 lihat anu nyekel kali 5 nu eta rupa-rupa warnanya ongkonya menyepa majar teh Pancasila tapi teu akur jeung tatangga ongko Pancasila tapi di luhur silih sikut parebut naon jabatan leres Jawa Timur Jawa Barat yang di atas makin makmur yang di bawah beukeum manglarat listrik neon tai kuda di kedutan karti sarua listrik neon tai kuda di kedutan anu leutik kalaparan tanah naon anu di laluhur ngagerendutan aya nu kitu Jawa naon Jatiluhur Waduk Cirata Jati Gede anu di laluhur nyokot rata-rata beuteung nagara rede namudu lihat sudah dibuktikan balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu tinggal Islam geus rupa-rupa bahkan zaman Walanda hasilna lungsurna ngelahirkan NU melahirkan Muhammadiyah melahirkan Persis bahkan kabehanana ge sarua tujuan nama kasaha kaal tapi nah atuh dibeda-beda KBG kasaha
Coba Islam jika Muhammadiyah, Muhammadiyah jika NU, NU jika Muhammadiyah. Nah, ai Muhammad di Kanjeng Nabi Muhammad, ai dia teh pengikut Nabi Muhammad, ai NU. Beres. Kabeh nuturkeun saha? Nah, jadi pasea. Majarkeun teh ketuhanan yang Maha Esa. Kabeh keluar tina koridor, rupa-rupa warnanya meletus balon hijau, tinggal dina keislaman. Islam serupa rupa iya mah golongan iya, iya mah golongan iya, iya mah golongan iya, meletus balon hijau ciri keislaman. Diadu dombakeun dulur jeung dulur teu akur, tetangga jeung tetangga tarapatanya, kiai jeung kiai silih benci, ustad jeung ustad silih cacan, ajengan silih ejekan. Namun lu di dia aya ustad jeung ustad silih cacan aya teu ajengan silih amekan teu aya, parabut mustami teu. Ulahnya mudah-mudahan masa ajam atur rahmatun, amin ya robbal. Mana deui mah meletus balon hijau diadukeun aja ku zaman ayeuna, diadukeun pelor Yahudi asup ka negara-negara Islam, hiji taparruk bainal ummah, dipecah belahkeun umatna. Tah kitu atuh para rinda heuh da tadinya meureun jauh teuing di ditu mah. Oh hujan. Alhamdulillah ya Allah geus nurunkeun hujan jadi pararina. Tak kitu aja ngumpul atuh. Mewing teu kurilingan ieu ningali wayang lain. Alhamdulillah. Diadu dombakeun Pak. Nu hejo ciri keislaman. Lihat, bahkan tahun kamari silip sindir simbol silokana. Tahun kamari teh kabeh manusia apa lato-lato. Oh, lato-lato. Tok 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 tok. Nyera. Udah peletik nepi ka bujang nepi ka parawan disalin lato-lato. Nah, gambaran simbol lato-lato teh tingali luhur jeung handap diadukeun. Nu luhur diadu parebut kor, nu handap diadu parebut pantu. Bener. Tingali nu disalahkeun salah RW jeung RT. Pan ku eueuh sok bicarekan. RT, RW, sia mah idul sia. Anu boga tanah, boga sawah, boga mobil, boga motor, boga gaji, gara we dibere, biasa raskin jeung duit BLT. Ari aing teu boga naon, teu digawe naon, teu dibere. Aya nu kitu aya. Heueuh ceu eta teh. Saru dicarekan RW. Padahal RW mah teu boga naon-naon eueuh. RW mah ngumpulkeun data, karunya RW gajina ge 300.000 3 bulan. Terus apa? Tuh karunya untuk KRW. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya sih. Di mana awewe leungit ka era mata kurang ngeucehayu urang ibda bin nafsi. Urang sanduk-sanduk papalaku diri urang rumasakeun diri urang awewe loba dosa kasalaki dosa deui ka diri urang sewang-sewangan urang loba dosa dina sosial media lolobana awewe cik kurang upload upload ye ece parawan atau amping ora keneh anyar keneh nguploadkeun wajah anu menang nyekin care make skincare geuningan make krim siang dan krim malam make serum bedieuna make wedak pixi osok make wedak tara ku pixi kunaon ku pipa aya pipa nomor 4 mah rada kuning langsat hargana 6.000. Lamun anu nomor 7 mah eta rada coklat hargana 8.000. Lamun rada iset saeutik marina anu pink eta hargana 18.000. Hah? Itu inget apa? Pan sok amalikeun pamajikan. Ini lawing setia tuh. Ulah siga salaki urang kabatur ningali tetangga meni geulis ka saat pamajikan tidak geulis saya mere duit yang godak teu bener teu hidup mewing mah apa unggal bulan pamalikeun serum atuh aja ame ngaburinya itu luy ngan hiteng geus saminggu can noel can balik ka puncak besi
di simkuring teh silaturahmi ka dieu Bu daek wing salarasam urang dieu bojo mah aslina mah urang dan caekek ngan my honey bunny sweetie forever and ever abadan-abadan urang puncak jadi nuturkeun liang Bu ada urang mah hirup moal jauh jeung liang beres urang keluar tina gubrak ke alam dunya teh keluar tina di alam dunya semasa hirup di alam dunya teh neangan kahirupan melaan balik di ke alam barjah teh kana mata peuting ayeuna judulna Allahumma sholli wa sallim wa barik kan bae ada liang ceu urang moal jauh mana liang nu mana ujang atuh hiji tinggal orang hitung bisi salah paham 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan seberapa liang salah 1 2 3 4 5 genep 7 anu 7 dohir anu 2 uka-uka 7 mah dohir cek ketinggali 1 2 3 4 5 genep 7 anu 2 uka-uka bagian salaki pamajikan nah ujang salaki pamajikan bapak nih tahu uka-uka uka aju uka olon uka alana uka bagian budak ngesare Allahumma sholli wa sallim wa barik wios gitu wios udah tuh gitu bakal narunutan cuk kan bae diulang deui heuk teu kajeun alhamdulillah awewe leungit ka era urang ibda binafsi balikeun ka diri urang loba nyarekan ka salaki heupan baheula ka salaki teh ceu urang mah beki dia ka salaki goreng patut salaki teu gogobat teu mawa duit balik naon balik gawe panicarekan bawas potong asup ka jero sare we di luar digebrok ku reungit aya nu kitu aya teu alhamdulillah bager ting teu boga salaki kita bisi aja lingkungan naon salaki urang teh capek lu atlet kesang balik ngalengoy teu moal duit kurang dikunci di luar panyanyi aja salaki teh kieu nyanyi teh nyanyi ulah kieu cek salaki teh bari-barina ieu di nu pantok berapa kali ku harus katakan cinta cek salaki urang berapa lama ku harus menunggumu dorong pantai cek salah pemajikan nanti di jero monggeus nyanyian aing ge belul menggeus sare di luar tadi gembrong kureungit teu cek salah pemajikan nanti cek salakina teh nih deudeuh teuing aing nyanyi deui teh salakina ditulikeun luka yang kau berikan bertubi-tubi yang kurasakan cintaku bertepuk sebelah tangan tapi kamu balas senyum keindahan bertahan satu cinta bertahan satu nah cek aing oge rarapa tadi mah tita sholawatan jararompe ditanyain rarapa sekali deui bertahan satu cinta bertahan satu ulanya singnya tak iya cirina merdeka urang dina rumah tangga mak sepuh sadayana jeung saheula salaki pama silih asih silih asah silih mana cenakenan sababna awewe leungit ka era ieu digempur ku Allah musibah bakal bingung kemelang karina kasusah nah ujang bet kitu tingali pan ayeuna jalan-jalan ke Banjaran naik taksi kehujanan pengajian di Inditan kasalaki mah ngalawan osok matak neng jeung ngarorakeun nya parawan hai barudak geura eling ieu zaman keur genting dayana loba maling sela ping-ping loba nu cilaka kan
Ya, gara-gara indungna keneh. Nah, ujang gara-gara indungna keneh si budakna awewe ce. Aya kabogona ka imah dumeh malam minggu. Ngan budakna bebeja ka kabogon nyanak martabak nog da si mama resepkeun martabak nog. Punten eta kabogona moal martabak nog cek indungna, ujang meni terangan ka resep mama. Cek budakna mohon mama da saur neng. Meuli kayung-yun kaset. Dumeh disogok kunaon. Punten dibere martabak nog cek indungna naon ujang kade bare nyanak amang si nyai mohon mama nyejuk juk bilih bade ka Janspak. Ulin ka mana? Ka Jatos, ka Jatinangor. Indungna cecelepekan ngadahar martabak nog. Punten budakna di martabakna di nogan. Aya nu kitu aya. Mata kalau banu cilaka san merah indung bapak na ulu kartos tuluy ikut 20 menit aja pan tadi diumumkan melalui T12 deh lain majarkeun teh ikan cana bapak nakoki. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk urang sasolawatan deh ce. Siapnya sarangannya ini lagu bio meni paham. Ayeuna ge solawat bebas solawatan mah ce. Kok sunaan mangga ek disunahkeun kok erek di indiakeun kok ek didangdutkeun ek dijayantikeun kok ek ditumarimakeun kok. Tumari mama karena takdir kurang salawatan ya nama ya, bebas lah pokoknya rek salawatan kan dilakukan kumaha ge mangga cek bebas bisi cek kersa sapun sok salawatan Allahumma sholli aduh terus wa maulana Muhammadin adadama ngenaheun ceuk bari sasapu Allahumma sholli aya nu ngajak ngobrol cuk apa tuh mau aja bari sholawatan keur ngarendos baheula nyanyi pernah sekali aku pergi dari Mekarsari ke alam barjah kemakan ticu salawat ya Rasulullah nah cenah insya aujang cenah nu rada ngeunaheun da bari ieu bari ngahua nih bari ngahua di dia mah ngahu di puncak mah ngeret ngicis ngaroeh ka di puncak ya so pada sholawatan hayang India oke. Salatu wassalamullah salatu wassalamullah ala yasin nabi billah ala yasin nabi billah apa oh bari ngahua aja bebas eksorban paling ujang cenah mengenaheun kok salatullah salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin salat
salam Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah hate bersih moal sik-sik melik belang bayah goreng pucus jeung tetangga sabab besi biwirna ku sholawat. Yo urang bebarengan sholawat. Padang bulan padang Salat
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha sholli wa sallim wa barik. Aduh, mang cenah nu nyawernya. Mudah-mudahan engke nu nyawerna isuk sing kegantian nu leuwih loba. Ulah wa ka amin can nyawer. Nu nyawer udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang biasa dana sing jalema rizkina. Jalema hartana. Sing kabalayar hutangna. Tarik aminnya. Mata anu tarik aminna teh eta gede sorak. Bukan agak gede sorak. Alhamdulillah. Tamak sepuh sadayana sing menang sholawat. Insya hiji di mana musibah dibikun ke alam dunia teh lantaran awewe leungit kae kaerana kasalaki ngalau. Satu pertanyaan ece ka dieu jeung caroge teu? Bawartos tuh, bawartos. Tapi tak diajak tuh. Nikah aja orang dia ngantuk. Apalagi HS mah HS we atuh. Alhamdulillah. Si mak sing asup surga mah. Amin ya robbal. Lah gitu mah sebut sadayana. Nah, cik kuring nanyakeun jeung salaki teu henteu. Bu lamun sakali-kali ngajak teh jeung salah babareng pangaos aujang na teu daekeun salakina ge lamun ece salaki teu daekeun ece sing geto mere sumanget atuh lain ngaji mere eta mah bapana gerang ngaji ke dibere sungsung lain ngaji atuh mah gantel sok mah lamun salaki teu daek wae ngaji hese mata anterkeun salaki cina nyantri. Astagfirullah. Cina nyantri nyandung hiji geus bagung mau dua teu daek wae cina salaki teh matak neangan salaki teh anu gede kanya. Astagfirullahaladzim. Itu panggilan. Gede kanya itu astagfirullah. Anu gede kanya. Matak lamun ece hayang boga salaki geunah mah tumanina babarang anjeun salaki teh ngan salaki anu lemah lembut. Itu lempeng. Iya. Hayang ece boga salaki lempeng. Sarua jeung tiang ieu tuh. Kuras. Ak neangan salaki teh anu heueuh dina agama. Geus banyak geus aja. Semua bener imah. Heueuh dina
agama babarengan kacai jadi salwi kadara jadi saloga kacai singgeto mani kada singgeto salat kadituna bakal mawadah warahmatul sakinah merdeka kadituna aja hate bunga insya Allah ujang da tadaikeun wae salakina lah salaki kitu mah kudu dicak cekel cekel bawa ngaji paeh tuh cekel mah baik jadi randa nu pangusahakeun alhamdulillahnya kurang dia mah gara tau pangaos lobahi macam gitu loba hiburan loba hidayah kecil loba hiburan udah ustad cek si ohang Allahumma sholli wa sallim wa barik terus ke hiji teh bukan dua aja dua we lah hiji deui alam dunya digempur musibah ku Allah cukang lantaran gara-gara urang-urang keneh ceu. Nah gara-gara urang-urang keneh bakal pantes ayana merdeka 17 Agustus 1947 jeung salapan sabaraha ceu? Genep 13 genep jeung hiji 7 siapkeun 7 poe nu 7 poe eta pake kahirupan sapopoe sabab hirup urang mah nu sabenerna teh 7 poe datang deui ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu ahad deui mah anyar deui gunakeun 7 jeung 8 genep 11 hiji jeung genep 7 poe 7 langit 7 bumi 7 naon deui 7 pancuran 7 lapis bumi 7 lapis langit 7 poe terus 7 naon deui sur nara leres gunakeun kahirupan sapopoe urang 7 surat Fatihah pangbukana nyatana 7 hayang bagja cenah urang teh mah sepuh sadayana minta tuluy ka Allah coba urang kosok ngadoa Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab pajarkeun teh merdekakeun hate urang Robbana atina fid dunya hasanah Gusti datangkeun ka diri abdi perkara anu hasanah di alam dunya punten peuting ngadoa unggal peuting Pak nepi ka beak dengka ngadoa ge pan urang mah kitu nya komo rek ningarepan poe Salasa Allahumma rujukna rizqan kasiran hasanan lan thayyiban mubarakkan ya Allah paparinan abdi rezeki supoga bayareun Gusti aya gitu aya minta ka Allah Robbana atina fid dunya wa fil akhirati penting mah ngadoa kabeh mata ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah ari isuk-isuk ngomongkeun batur panggih moal jeung hasanah lamun jeung hasanah panggih unggal poe Al-Qur'an Pak pagawean sapopoe urang janji Allah nu terterakeun kana 6.660 ayat 114 surat 37 jeung 360 sekian ribu huruf geus ditepikeun bikeun ka manusia pakeun urang Robbana atina fid dunya hasanah maca unggal poe dipakeun teu da eta mah lampah akhlak manusia bener hirupna bener kahirupanana bener akhlakna bener kahirupan ai peuting ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah minta ka Allah Robbana atina fid dunya hasanah ya Allah datangkeun ka diri abdi perkara nu hasanah di alam dunya sementara isuk-isuk geus ngomongkeun batur panggih jeung hasanah moal boro-boro mata Al-Quran teh cokolot di sim kuring mah Al-Quran al teh diri Quran teh ukuran jadi ukuran diri manusia teh ta ieu Al-Quran 6.660 ayat 114 surat 30 sus jadi Al-Quran nu sakitu robana aya dina awakku hoyong buktoskeun ulah cing bagi penting bagi serius hoyong buktos Al-Quran jumlahna 6.660 ayat 114 surat 30 juz aya dina awakku genep kali 4 24 tambah 30 5 jeung 4 salapan manunggaling diri punten 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan potong manusia bisa diciptakeun ku Allah beres tadi salapan 1 2 3 4 5 genep 7
asa-asa kecewing teh salap leres salapan asmaul husna seberapa 80 salapan kali 2 18 hiji jeung 8 salapan kali salapan 8 hiji jeung 8 salapan kene wae nanti 10 wujud manusia nu ieu matak Al-Qur'an pakeun Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab penting ngadoa ka Allah aya isuk-isukna ngomongkeun batur boro-boro panggih jeung asana da ngalapoeun lagi ngomongkeun batur leres Bu osok ngomongkeun batur resep resep di dia resep rek nanya lamun resep leuwih dosa mana nu ngomongkeun jeung nu diomongkeun hah nu ngomongkeun Ustad apa cok Ustad cenah gina nu ngomongkeun mah dosa pope aja ngomongkeun abdi nguruluk dosa abdi mah da eta pedenya nu diomongkeun baik abdi mah diomongkeun ku si eta ge da cek Ustad oge da nu diomongkeun nguruluk dosa pope aja ngomongkeun abdi pika ngabudah da abdi nguruluk dosa ngurangan dosa abdi teu sadar cek kuring mah leuwih dosa nu diomongkeun biasa we reuasna oh. Nah Ustad mana beda ti batur mata ulah kabobodo teh nyok kesamaran rasa ulah ningali cangkang lamun teu apal eusina nah leuwih dosa nu diomongkeun dosa ngomongkeun teh ngan leuwih dosa nu di beres cek kuring mah leuwih dosa nu diomongkeun contoh kurang contohan da kurang Sunda mah kudu make contoh wae mana contohna Ujang ejeu ka madrasah di madrasah tetangga ejeu make emas ti dieu nepi ka dieu unggal detik gagaro ejeu kulantaran ningali nu make emas ngomongkeun teu nya kulantaran ningali nu make leres ngomongkeun leres coba lamun teu ningali ngomongkeun mah leres berarti gara-gara saha emas dipake ku jelema katingali kupan jadi diomong sing karunya ece kurang pede diomong kan bae diomongkeun ku saeca eta mah udah maneh lagi da sok diomongkeun ku batur kebeda Ustad cek Ustad oge da diomongkeun mah muruluk dosa apa kitu bibirna nu ngewak mah nya resugan urang dieu jeung urang caekek musyawarah bibir kitu teu cek nu ngewak kan bae diomongkeun ku saeta mah da apa saeta oge diomongkeun dosa muruluk dosa cek Ustad oge abi tuluy diomongkeun ku si ece eta kope ece omongkeun abi dah dosa abi mah murudul punten manehna nyieun dosa ngomongkeun urang nyieun dosa gara-gara saha lamun teu ningali urang ngomongkeun mah leres kahartoseuna mah jadi leuwih dosa saha nu diom jaga raksa riksa diri sangkan ulah diomongkeun ku batur karunya batur boga dosa batur jadi boga dosa gara-gara ningali urang siga ece ayeuna ningali uing balik uing aja ngomong eta karunya ka uing ieu 90 jelema aja uing nanggung dosana bener teu matak nu loba dosa teh Ustad bener mata ece mah balor sih ece mah gara retol uing balik ti dieu ieu 90 jelema ngomongkeun so mata nyebutkeun Ustad mah cenah genan soleh cek saha pada dosa ieu mah ayeuna ku ece balik ti dieu diomongkeun Ustad nu kamari geus uri apa gawean teh sok deui cek betul tidak setuju tidak jadi leuwih dosa keneh nu diomong sabar batur boga dosa gara-gara ulah kabogodo teh nyong pasamaran rasa mata ulah asa aing ngirup mah ulah asa dina salat geus jadi tuh salat digambarkeun keuneng kabeh sarua leres Bu dina berjamaah sami keunengna sami naon gambar simbol silokana ngentep dengdek papak sarua teh beda-beda motona Prabu Siliwangi bahkan ayana dirgahayu teh Republik Indonesia baheula beuyeuh-beuyeuh leungeun asih asa asuna bahkan motona yang Prabu Siliwangi urang Sunda urang Sumedang sing asih sing asah sing asuh ame jadi Siliwangi ulah ngarasa aing
kumaha si cepot utut tawa walan tagarroh patiko kudoman yang syukur tunggal makhluk dah diri mangan rokrak di nyawaan ku Allah urang mah teu boga ngentep teng-teng papak sarua sugan dina salat ieu mah Bapak Lurah di Payun RW mah di nu panto teu nya geus digambarkeun dina salat ngentep teng-teng papak sarua teu ngabeda-beda saha diri urang laras bu nomor kedua nah dia geus jam 12 da bieu teh diumumkeun jam 12 langkung da wing ge ngadenge jam 12 langkung teruskeun wani nambahan Allahumma sholli wa sallim wa barik sakitu mah hiji di mana awewe leungit ka era cigana urang dieu mah Ustad Paeh ge keun bae orang yang tadi mana ka Ustad teh cigana bisa di dieu mah geus karuatan ya Ustad Paeh ge keun bae mata lamun tahlilan sok dibarerenak jarum coklat Pak tahlilan jarum coklat marhaba jarum coklat balik marhaba jeung tahlilan kabeureuhan nu leuwih parah eta ustad dibere sarung tinu mawon eta sarung ku ustad dipake tahajud sarungna ngajung jurigan mata di Makarsari mah ustadna ustad jujur wih oke ka ustad bani nyebut juri astagfirullahaladzim kurang dia sing salalada alhamdulillah kartos iji dimana awewe leungit ka era cik aja urang ibda binafsi dina rumah tangga we ulah waka batur samusa sumur batur sadapur batur salemur batur sagubernur batur sakasur we heula jeung saha jeung salat urang lumasak urut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap taya diri sesampireun awak sesampayeunana nomor kaduana di mana di alam dunia diberi musibah ku Allah Subhanahu wa taala nu teu eureun-eureunna lantaran di alam dunia teh geus loba jelema anu sombong itu sombong tuh apa sombong tuh Pak sombong tuh Pak jalan sampai wae coba abong tapaul ka Kangjeng Nabi Adamnya coba Nabi Adam jeung Hawa nenek moyang urang aya nyebutkeun Adam balem calana Adam Pak mata lamun nanya bapak-bapak keur pangajian jempe Pak beda jeung ibu-ibu Siti Hawa nah Siti Hawa loba ngomong nu loba minta saha loba hayang loba nyarekan mata Hawa salangap banyak wajar bapak-bapak majem da Adam Pak hiji sok anu kaduana sok di mana manusia di alam dunia sok sombong teh tuh cenah ojo mata sombong da bagur berehan kata tanggo ge barang mere kanu sok mere nah itu kan tara mere hah dan naon nah kanu tara mere hah udah pedit nah geuning eta boga hate goreng kitu tah ta eta aya sisik meuli belang bayah goreng pucus teh encana naon geus goreng hate teh udah pedit can dibere ge acan buat teh tara mere teh eueuh teu boga atuh teh jika urang rek indit ngaji jeung ngaji sok anu sok ngaji kanu tara ngaji kanu osok kan nah kanu tara ngaji tara ngajak hah teu pararugu ngajakna nah goreng hate gini leres Bu karos tah ieu mah sebesar di mana urang saum teruskeun ieu teh wios Bapak Pak Kades bakal ngambek mah bakal nambahan oh lingkungan naon da wing sarua jeung sound system dipake jam 12 lewat setengah jam nambahan 300
sok kacakeun. Alhamdulillah cetik deui atuh nya. Cetik hiji deui. Di mana sombong? Nah, buat sombong Ujang, coba kita buktikan. Tadi si ibu nyebutkan, abi mah teu sombong. Si bapak, teu sombong. Coba kita buktikan. Salaki urang kuat keneh, ngoyos kuat. Leungeun ngoyos kuat. Terus ngaraweh kuat. Ngahua kuat. Nang mangwal segon kuat. Karuat Ujang cenah di dieu mah gara-gara teu punten. Ngangkat naon kuat tapi dinaraikeun gerowan ku Allah. Berat ngangkatkeun dua leungeun pikeun ngucapkeun Allahu Akbar. Dan ketika deui karek adan. Sombong tidak? Atuh tadi henteu. Di mana seksoreat Syekh Abdul Qadir saya Sunan Gunung Jati manusia di alam dunia geus sombong di gorowan harares pada su kita kirup urang mah beuki setengah-setengah beuki kolot teh ibadah ge setengah salat subuh setengah dah genep salat lohor setengah salat asar setengah salat maghrib setengah salat isya setengah sadar setengah edan. Nah, Ujang sadar setengah dan pan pabeulit jeung si Sakinah. Ujung si Praja. Ujung si Soleha. Pabeulit. Masuk lalajo. Masuk. Wing ada tara aja. Nah, apa bojo nu sok lalajo mah. Pan wing ngapeuting keluar. Ngan sok kadang-kadang ketara lalajo mah bojo nu sok lala kuring mah maturan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Panang sekarang sadiri, salat tukang salat, pang tukang salatna, ibadah asa pang tukang ibadahna. Pan urang masuk ka bobodo tengok kasamaran rasa bahasa ge sok kadang-kadang mengkol Pak. Siga urang akeun bae da manu sama tempat salah jeung po paingan pagana-ganana salah we jeung salah. Sebab geus bahasana ge tempatna tempat padumukan panyicingan jadi tempat kumaha tuh Ujang ngartikeunana manusia mah sok kakeunaan ku salah jeung po lain tempat lamun tempat berarti unggal poe pigawe sa eta kaincuna dia lain nyebut monok di tengah sawah di tasare astagfirullah tong tarik teuing celiwing make geran. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di mana manusia sombong. Pandi gorowan di pangaosan gini cukup DKM. Ka ibu-ibu ahli pangaosan di ararantos ayeuna pangaosan ibu-ibu sadayana. Nu datang eta di eta. Leres. Nu salah saha? Nah, ini si ibu teh nyebut teh, nu salah teh DK. Nah, abet salah we ngagorowanana. Da cek nu tara ngaji teh, ibu ece mah ahli pangaosan abi mah tara ngaji. Ece we juga pangaosan abi mah tara ngaji dan nu digorowan lagi ahli pangaosan. Bener teh. Jadi nu salah teh saha? Nu ngagorowan bisi lain DKM tuh kece. Nu ngagorowan. Itu nu datang teh eta deui dina pangaosan teh aya datang anyar ibu-ibu asup kecek asup ke jero madrasah kudu gigireun diomongkeun ece alhamdulillah trumen nuju nyase gelo dasar dagoan sia rebo isuk moal ngaji deui tah karek ge asup mesti geureukkeun kumaha cek mau karek ngaji aing mah ngaji salah teu ngaji salah terus aya nu kitu aya bangga sih ngaji daun dinaikkan leres gitu iya problematika kehidupan urang nu nyata we nya Bu ulah nu can kaharti lah ngabahas surga ngabahas neraka da wing can ulin ka ditu beda ngabahas surga can ulin neraka can anu nyata we nu geus kahalaman leres Bu
nu kaalaman pibekeleun urang pibekeleun urang jaga kahirupan anu bakal datang pikiran poe itu ari cicing we salah wae naudzu lempangkeun diri lumampahna cek cepot pok pekprak urang migawe kahirupan ieu sabab manusia labuh kulaku cilaka kulampah ti soledat kucapda kumaha cek abahna yang sabda palona ulah duduk kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu deukeut kira desa caket kira raketan aya saha jeung aya naon dina diri wujudna urang moal jauh tina wujud moal anggang tina awak prak geura teangan wujudna setangtung diri urang jeung saha jeung Allah insya hiji di mana awewe leungit ka era nu kadua di mana sombong urang digoroan ku Allah harares digoroan di pengajian harares beres alhamdulillah kartos alhamdulillah dua we cenah mudah-mudahan bilih wengi teuing lain tau ngiting dan geus peuting teh mudah-mudahan disim kuring ada enjing bade wangsul deui ka rancaekek bagian jadwal di gandok di huruf pukur malam salasana ka Majalaya ka Cipaku teu nanyakeun bae pengumuman alhamdulillah mudah-mudahan urang dia sadayana sing sarehat sing paranjang yuswa sing saleueur milik rezekina amin ya robbal sholawat nu terakhir mudah-mudahan nu terakhir mah nyawer nu nyawer sing loba duit isuk digantian ku Allah ece ulah waka malungkur calikeula nah uing ngagorowan selebar uing mah bieu mah buluna sajam bieu mah bulu sajam bieu mah getih sajam bieu mah tulang ece balik ka imah mawa bulu percuma bawa ka imah mawa naon mawa tulang percuma mawa getih percuma daging nama engke kuduan ku kasepuhan di dieu ustad di dieu ngadoa terakhir tak eta daging nu sabenerna mah jisim kuring mah ka mana wae ngajina saukur getih saukur bulu saukur tulang can jadina naon daging nu asli bakal dibawa ka imah mah kene ngadoa mata ketawa kamal lungkurnya kadang-kadang loba ustad turun hilu buat ngadoa acan padahal nu asli daging nama bawaeun ka imah teh do ke ku kasepuhan di dieu nya ulang sholawatan lah terakhir mudah-mudahan aja sadena sing loba rezekina ya roba erek nyawer erek astagfirullah men kurang di mawaraninya nya bio aja di ditu di Ciburaleng alhamdulillah aja di kebulan ku bapak kades ngancan dibukan pika ini turi ditandur ning kebon agung ana sleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa kuningan teu ngiringan we nya cenah Ceherang berarti nya cek mana panggil wae jeung Ceherang teh cek Ceherang sabab Ceherang mah cai murah Ceherang mah cai murni turi putih ditandur kebon agung ana seret tiba nyemplung baira kembangnya apa turi putih ditandur kebon agung
sholli wa sallim wa barik. Ya kene naona Allahumma sholli wa sallim wa barik. Toharodinul mu'ayyan bidung bing Nabi Ahmad. Toharodinul mu'ayyan bidung Nabi Ahmad. Ya abana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Ya hanana sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kasayan sepuh sadayana sing aya dina walas Allah Subhanahu wa taala. Ibu sepuh sadayana ampun para lunartus gunung palias naratas alas inggis bisi nembrag lung kawingna bobot sapanon carang sapakan netes semplek nincak semplak tilur seusa prambut nepi kana sebas dampa jisim kuring nada tawakupna nyuhunkeun dihapunten bade ngapunten kulantaran geus dihampura wing erek balik. Alhamdulillah sakitu panginten nu kapiatur jisim kuring nasrum minallah wa fatum qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.